Ingat ketika Yazid menghina terhadap Sayyidina Husain, dipakai main bola tah hulu sirah Sayyidina Husain. Akhirnya dibawa ke Mesir, di Mesir gitu kene. Jadi berarti di Kufah dibawa ke Baghdad, di Baghdad dibawa ke Mesir, penghinaan terhadap cucu Kanjeng Nabi. Luar biasa Sayyidina Husain geus uncang-uncang di surga. Dikuburlah sirah Sayyidina Husain di Mesir menurut sakaol, tapi ari awak nama di Karbala tah nu kamari kula kaditu ziarah ka makom Sayyidina Husain sebab nyana sebagai mursyid. Tah kitulah Karbala tanggal 10 jutaan manusia bakal datang ke Karbala. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Muhammadun ibnul Hanifah lan nabiyyan nasabaki Muhammad kang butalan nangki Hanafiyah radhiyallahu anhu muganilar benu safallah anu saking Muhammad ya gulu iku ngucap ya Muhammad kutila ma'al Husain dan bunuh sumertana Sayyidina Husain bin Ali sittata asyara rajulan apa 16 wong lanang kulhum min waladi Fatimah az-Zuhra dari sakabeh sittata asyara iku tetap saking turunan atau anak Siti Fatimah Zuhra radhiyallahu anha muga nilar bendu safallah anha saking Fatimah. Ieu mah kebenaran terjadi Karbala 10 Asyura. Wari urang aya dina bulan Muharram, di bulan Muharram teh aya puasa Asyura. Kangjeng Nabi sumping ti Mekah ka Madinah, urang Madinah parwasa. Kangjeng Nabi naros, wahai ahli Madinah, kok ieu parwasa aya naon? Oh, tanggal 10 Asyura ya Rasulullah. Ai kitu. Oh, Kangjeng Nabi Yunus disalametkeun kaluar ti lauk 10 Asyura, Kangjeng Nabi Yusuf 10 Asyura, Kangjeng Nabi Ibrahim 10 Asyura, Kangjeng Nabi Yakub ningali deui matana 10 Asyura. Kemudian 10 Asyura na ieu ku kami bangsa Yahudi, ya bangsa Yahudi 10 Asyura teh loba kajadian-kajadian, di antara nu paling dahsyat adalah salametna rombongan Musa, Kangjeng Nabi Musa alaihis salam tina kejaran Firaun 10 Asyura. Disalametkeun Kangjeng Nabi nu tina parahuna 10 Asyura. Nu mantap jadi kebanggaan 10 Asyura kami mah puasa. Hehe, cak Kangjeng Nabi atuh kami leuwih utama tibatan anjeun. Nu mantap cak Kangjeng Nabi, lamun kaula ye hirup datang ka engke deui bakal puasa Tasu'a tanggal 9 anu mantap ka Kangjeng Nabi sumu Asyura wa ma qablahu wa ma ba'da puasa anjeun dina tanggal 10 Muharram oge jeung poe memehna jeung poe entasna. Sahabat nanya, kok pan Yahudi mangan Asyura dong? Urang kudu ngabedaan kaya do khaliful yahuda wan nasara. Sulayaan ku anjeun Yahudi jeung Nasara. Yahudi mah puasana tanggal 10, urang jeung tanggal 9. Lamun hayang beda, ulah puasa sama sakali. Eta nu akur mah tah. Puasa tanggal 10, tanggal 1 Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti tanggal 10 Sabtu Asyura, memehna Jumat ngaranna Tasu'a. Nusa entas nama endek mang endek dilaksanakeun dek entekeun bae cak pikih dua bae Tasu'a jeung Asyura. Mun cak ahli tasawuf 3 Tasu'a Asyura jeung 11. Ya, jadi urang berarti minggu hareup mah puasa Jumat, puasa Tasu'a, poe Sabtuna Asyura. Nu mantak 2 abeh beda jeung Yahudi atawa mun hayang beda ulah asana loba anu eta blon biasa siapa. Moal kaburu mun didongengkeun Sidina Husain. Sidina Husain berangkat ti Madinah ka Mekah tanggal 2 Haji. Begitu datang ke Mekah dek hajian geus umroh, tiba-tiba mimpi Sidina Husain kudu berangkat ke Kufah.
ya tanggal 7-8 nu ukuran aturan wukuf nya nama berangkat melalui Tanaim. Di Tanaim geus dijegal ku rombongan kitu Yazid. Nah iyalah tidinya langsung diskusi diplomasi luar biasa Sayyidina Husain. Lolos tidinya berangkat terus naik onta kemudian jarombongan lobaan kemudian kayak bakal diceritakan asli ima asalnya hobae Karbala helanan kayak ceritakan tim mimiti lahirnya insyaallah kukula keur dirangkum ku ari nyokotan ti hadis kayak didongengkeun supaya nu kolot ge nyaho moal kebal deui mah ieu asa ulah pahisukan bae ieu mah tengahna we helanan berangkat terus sampailah ke Kufah. Pantat tadina guys, Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain lahir mah di Madinah, dibawa ku Sayyidina Ali ka Kufah. Nu kamari milu jeung kula ka Kufah ningali imah Sayyidina Ali lah leutik. Kemudian aya kamar leutik, didinya dicaritakeun bahwa ieu teh kamar Hasan jeung Husain. Ieu kamar Sayyidina Ali, ieu dapurna, ieu paranti narima tamuna. Seorang raja gubernur saat eta, masya Allah, jang narima tamuna hanya 2 meter kali 3 meter, 2 ka 3 letik. Komo kamar Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain mah letik jasa duaan didinya. Tak tidinya setelah Sayyidina Ali terbunuh kan Sayyidina Hasan jeung Husain ka Madinah. Di Madinah di dijalah Sayyidina Hasan teh kapan kita mimpin ke bakal jelas sama ieu mah singkatna bae. Terus Sayyidina Husain kita beat ka mana ye ka Muawiyah. Emang kunaon kitu ta Muawiyah ketika Kangjeng Nabi pupus anu terpilih Sayyidina Abu Bakar nyana panas padahal nyana sahabat itu paling menonjol di medan-medan laga sebagai panglima adalah Muawiyah. Kunaon anu dipilih Sayyidina Abu Bakar mulai dengki ti hari itu. Tapi ieu sahabat teu meunang di luar ngaji ieu mah keur carita bae pada urangna bae ke teu meunang ngadongengkeun nya mun ngadongengkeun pada urangna bae kitu deui kitu bae lanan sebab ieu sahabat jeung sahabat teu bantak sieun ge ngadongengkeun ieu mah sieun kan Muawiyah teh sahabat panglima Kangjeng Nabi tapi didinya masih keneh Sayyidina Muawiyah teh itu nahan kesabaran ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq selesai tina jabatan khalifahna sugan kapake deui Sayyidina Muawiyah kunaon Sayyidina Umar nu ditaekeun mulailah Sayyidina Muawiyah di dia ngabangun kekuatan armada nyana nyieun kitu armada kekuatan jadi berarti oposisi. Itulah Sayyidina Muawiyah begitu ditungguan beres Sayyidina Umar nyana ngangsongkeun diri Sayyidina Utsman nu naik. Nah iyalah makin dendam ta Sayyidina Muawiyah balik Sayyidina Muawiyah ka Irak Kufah didinyalah nyeun kekuatan setelah Sayyidina Utsman tumbang lain tumbang eureun kemudian naik Sayyidina Ali dahsyat Sayyidina Ali peranglah jeung Sayyidina Muawiyah lantaran naon ieu kita tadina ge hayang jadi pamimpin masya Allah kos gitulah kepemimpinan secara zahir mah kos itu secara zahir akhirnya ya ribet Sayyidina Ali tumbang lantaran na pedang engke diceritakeun insyaallah satu persatu. Nah ieu mah diceritakeun Karbala didinyalah terus Sayyidina Hasan bangkit Sayyidina Hasan kemudian Sayyidina Husain kita beat ka Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah maot Yazid kita beat ka Yazid putra daripada Muawiyah teu daekeun zaman Muawiyah jeung Sayyidina Ali bapa jeung bapa kuari zaman anak Yazid jeung Sayyidina Husain. Kemudian panglimana adalah Abdullah bin Ziyad yang paling buang kawarah mak ini nyala kabur Sayyidina Husain ke Madinah di Madinah terus yang kekuatan loba pengikutnya hampir luar biasa berangkatlah ke Mekah hasil daripada mimpi
jeung mimpi-mimpi nu tadi dicaritakeun kamari bahwa bakal terbunuh geus nyahoan Sayyidina Husain. Sebab Sayyidina Husain penghulu manusia anu geus caritakeun ku Kangjeng Nabi, dua pemuda anu bakal jadi keistimewaan di surga cek Kangjeng Nabi. Bakal katingali dua pemuda saha eta Hasan jeung Husain incu kaula. Jadinya langsung dicaritakeun dina impian bakal perang jeung bakal terbunuh geus nyahoan Sayyidina Husain mah. Nu mantak Sayyidina Husain mah kapan ieu teh termasuk kana kitu mursyid. Malaikat Jibril ti Gusti Allah, ti malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi, ti Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali, ti Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain, mursyid dina thariqah. Moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain. Moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain, moal aya. Jadinya terus ke Syekh Muhammad Bakir. Nah, terus saya Sayyidina Husain teh mimpi ka Mekah. Lantaran tadi nak ka Mekah keburu mimpi deui tanggal 7 tanggal 8 berangkat nu kuduna wukuf nyana berangkat melalui Tanaim ka Kufah. Di Kufah geus disadiakeun jang peperangan ku Yazid. Jadinya beberapa hari berarti datang ke tanggal 1 Muharram masih di jalan, tanggal 2 Muharram masih di jalan, tanggal 3 Muharram sampailah tanggal 7 sampailah di Karbala. Nyin kemah-kemah ngaran-ngarana keur dicatetan kukula saha nu milu awewe turunan Kangjeng Nabi syarifah berarti kitu keneh putra daripada Sayyidina Hasan, putra daripada Sayyidina Husain. Urang lamun ka Karbala ka ditu bakal aya di dinya teh nu mawa cai kieu bae yeuh, cai ngorolok bae. Nah eta bakal dicaritakeun insyaallah Abul Fadl Abbas eta teh dulur Sayyidina Husain beda mah. Nah ieu lamun urang geus ka ditu ka Iran nganyaho urang makom Sayyidina Husain Karbala bakal nyaho kabayang be ta Karbala teh. Aya Abul Fadl Abbas eta cai ngorolok bae di dinya lantaran ketika Sayyidina Husain panglima anu henteu terkalahkan luar biasa titah beat ka Yazid teh embung lantaran naon ieu sebab Yazid eta neruskeun Muawiyah nu matak embung naon lantaran perpuluh dilaksanakeun haram ieu cek Sayyidina Husain teh. Di antarana aya sababaraha poin anu dirobah di zaman Kangjeng ku Sayyidina Muawiyah dilanjutkeun ku Yazid. Jadi berarti merangan batil Sayyidina Husain teh. Hargai kaula sebagai incu Muhammad, incu Rasulullah. Anjeun geus karobah hukum-hukum menang ti bapa kolot kaula. Kula mah datang ka Irak ge moal kudu beat kanu ngaran Yazid. Satungtung Yazid ngalaksanakeun luar aturan Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Di jalan terus yang tenda ayeuna perang sapoe istimewa Sayyidina Husain 2 poe loba nu gugur katilu poe tanggal 10 tanggal 9 Sayyidina Husain leungeun nu kencana geus teu potong kasorekeunana ieuna kenapana geus kadi bercucuran darah istirahat Sayyidina Husain lantaran wah perangna geus eueuh tanding. Jadi lamun Sayyidina Husain turun ke medan laga, kafir teh geus teu ka itu bret kaistimewaan ngulinkeun kuda jeung ngulinkeun naon panah jeung pedangna. Iyalah Sayyidina Husain. Tah baju nu waktu dipake ku manehanna perang warnana kostum. Nu di luar teh nyaho. Nah mantak di Iran aya 3 rupa engke bakalna di Kupah hiji warna hideung 2 warna merah 3 semu beureum kaopat warna model kieu ieu lah nu dipake ku Sayyidina Husain warnana lain ieu nah itu sembarangan nih maka ieu teh sembarangan tuh gitulah supaya nyaho itu Sayyidina Husain tanggal 10 geus tanggal 9 hari geus berguguran geus nyahoan begitu ku Siti Zainab diulahkeun ge perang terus nyarekan Sayyidina Husain kula geus nyaho bakal maot dahaga Sayyidina Husain teh mentak Abul Fadl nyokot ka Bengawan Efrat tidinya teh dihadang sageus dihadang nyana teh dipenggaskeun leungeunna nu hiji kencapan nyokot cai
di Sungai Efrat begitu cai nyokot di dia dicekal kuno ieu ditumbangkeun ku musuh ku tentara Yazid dak kusungut kusungut tah tinggal ieu nyokol make kuda ieu geus eplek-eplekan kusungut nah ku hari ieu da belah ieu bas tinggal make ieu doang nya padahal nyana ge dahaga tapi nyana teu wani nginum lantaran Sayyidina Husain can nginum naon sababna nu matak teu wani nginum nyana lamun nginum maknya nyana seubeuh Sayyidina Husain ieu mah dahaga maknya miheulaan Sayyidina Husain teu sanggup nyana teh kitu naon ngaranna ngeunah nginum seger di atas penderitaan batur sakitu keur perang masih keneh nyana teh tanaon karena adab-adaban datang ka dinya ya dianggeuskeun bae langsung ceget tumbang oh nu nginum saurang-urang acan nu mentak lambangna ke di Karbala cai teh diais ka dieu ngorolok ka dieu ketika kula zarah ka ditu ditanyakeun aya cai naon urang ditu lagi hampir teu nyarahul tah sejarahna aya dina hadis kos kitulah nu mentak jadilah lambang sebagian besar nyaho komo nu zarah rahmat geus teu nyaho kaler kidul mah tah mah geus kula didongengkeun oh kitu mentak jadilah lambang cai tah Sayyidina Husain langsung dahaga sanggeus dahaga geus teu kuat ku dahaga-dahagana jadi dalam henteu keur perang sanggeus henteu keur perang keur tenang tanggal 10 datanglah ke Syam nah utusan daripada Umar bin Abdul nu kamari dicaritakeun di dieu tah pembunuhna Umar teh Umar bin Abdul lain sabenerna mentak persina kill aslina mah kos kitu langsung bae ditumbangkeun ceger dibelah heula ceger memehna heula memeh lantaran kuat jasa Sayyidina Husain mah hampir eleh tentara Yazid sakitu lobana hampir eleh nah kuari Sayyidina Husain teh dikakalakeun caki Syamir kuari kieu di seluruh arah urang panah ieu Husain jadi dipanah di seluruh arah kaler kidul wetan kulon dipanah cep geus beres ngaguling nyana turun dibelah heula di dina ceger geus dibelah langsung nyana neuleuh surga seuri nyana teh bahkan Kangjeng Nabi geus ngawean cak Kangjeng Nabi cak Kangjeng Nabina ieulah janji Gusti Allah nu pernah ku Abah dicaritakeun bahwa anjeun bakal jadi syahid cak cenah ambis jasa ngeunah jasa hayang hirup deui hayang perang deui moal haraja satadi kitu-kitu ge urang mun titah perang embung bae masyaallah kitulah Sayyidina Husain ieu mah tak mursyiduna nah wa mudabbiruna wa murabbiruna nah iyalah Sayyidina Husain langsung ditumbangkeun ieu na huluna mah ke pedang pisah sanggeusna pisah careuri kabeh ke nu ngaran Zainab nu ngaran patina Incu ieu mah Zainab Fatimah Incu dari putra Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain kabeh araya ngaran-ngaranan ke tah ieu mah huluna di dinya begitu dihareupan ku Siti Zainab cerik kemudian Siti Zainab terasa aya Kangjeng Nabi geus teu daya teu upaya sebab ieu teh kadeuleu secara zahirna mah dahsyat tapi secara batin mah geus aya di salalorga kabehan senyum Siti Zainab Siti Fatimah kabeh dicokot huluna dibawa ke Umar bin Abdullah nah didinya dibawa sanggeus dibawa cek Umar bikeun ka Yazid dibikeun ka Yazid sanggeus bikeun ka Yazid susurian Yazid bunga dengan kata kaburanana akhirna dibalangkeun titah disepakan tidinya lah mulai aya main bola haram main bola tasabuh jeung eta nu main bola sarwa neraka jahanam penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi nu ngaran Sayyidina Husain radhiyallahu anhu bangsa tarolol kabeh sama buatan Yahudi buatan Nasrani urang ulah sok kikituanan ku ari mah ingat ketika Yazid menghina terhadap Sayyidina Husain dipakai main bola tah hulu sirah Sayyidina Husain akhirnya dibawa ke Mesir di Mesir gitu kene jadi berarti di Kufah dibawa ke Baghdad di Baghdad dibawa ke Mesir penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi
luar biasa. Sayyidina Husain geus uncang-uncang di surga. Dikuburlah sirah Sayyidina Husain di Mesir menurut sakaol. Tapi ari awak nama di Karbala tah nu kamari kula kaditu ziarah ka makom Sayyidina Husain sebab nyana sebagai mursyid. Tah kitulah Karbala tanggal 10 jutaan manusia bakal datang ke Karbala. Moal katahan jutaan eta mah tiba heula jutaan manusia di berbagai negara. Tinggal sababaraha poe geus dipersiapkeun di Iran. Bakal dikupah, bakal narima jutaan manusia. Tapi bisa katakan, gitulah Sayyidina Husain. Seserian Yazid. Nah, di dieulah maha kawasa Gusti Allah jeung maha segala-galana wa huwal qahiru fawqa ibadi. Aneh, di tubuh kerajaan Yazid ternyata kontroversi antaranya jeung ponggawa-ponggawana spontan menunggu bubulanan deui hitung jari hari ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dibaca ku masyarakat di Iran, di Irak penghinaan Yazid terhadap Sayyidina Husain. Motifna naon? Dibaca ternyata motif kezaliman Sayyidina Husain ieu numbangkeun kazaliman perang teh lain lalagaan jihad fisabilillah. Simpati manusia terhadap Sayyidina Husain dan buah sangat luar biasa teu katahan dek diabing Yazid ku masyarakat hudang Irak, Iran, Mesir, Yordan, Syria hudang kabeh dek numbangkeun kepemimpinan Yazid. Ialah Bani Umayyah. Masya Allah. Ayolah mungkin diceritakan ya mah diceritakan Karbala jutaan manusia di Karbala. Nah iya urang kebenaran pas ngabahas Sayyidina Husain Karbala. Mudah-mudahan urang dihijikeun jeung Sayyidina Husain jeung para penegak agama Allah, dihijikeun jeung Kangjeng Nabi di akhirat babarengan jeung ahli-ahli Allah jeung para syuhada was sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ieu mah hanya sekelumit hartina Muhammad bin Nanafiyah nyaritakeun bahwa nu terbunuh kutila ma'al Husain cek sakaol ieu ye 16 seluruhna nu 16 ieu mah ieu adalah keluarga ahlul bait turunan Sayyidina Hasan turunan Sayyidina Husain yakni Habib Syarifah nu 16 ke kaul kadua yang sabaraha dan selanjutnya wallahu a'lam bissawab.